Bahasa Sunda kelas 5, Pangajaran 3, Kagiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, kumaha kabarna sadayana sehat? Mudah-mudahan anjeun sadayana aya dina kasehatan. Amin. Barudak sataacan ngawitan pelajaran dinten ayeuna, hayu urang sasarengan maca doa sataacan diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Materi anu kahiji nyaeta temana nulis. Nyaeta nulis pokok carita. Pikeun nulis pokok carita, urang tinggal neangan pokok-pokok pikiran tiap kalimah. Jadi, untuk menulis pokok cerita, kita tinggal melihat pokok-pokok pikiran dari masing-masing kalimah. Contohnya, carita zaman baheula di negara urang loba karajaan anu ngadeg sewang-sewangan. Can ayeuna kesatuan jeung persatuan ngabalukarkeun antara karajaan-karajaan pasea marebutkeun kekuasaan. Nu tungtungna perang antar karajaan teu bisa dihindarkeun. Pokok carita tiap kalimah nyaeta karajaan ngadeg sewang-sewangan, can aya persatuan jeung kesatuan, perangan antar karajaan. Pancen pek teangan pokok carita tina carita di handap ieu. Nempo kaayaan kitu bangsa deungeun datang ngajajah. Manehna ngadu dombakeun antara karajaan. Kakakuasaan bangsa urang dilila pindah ka bangsa pangjajah. Balukarna rahayat jadi katalangsara. Pokok carita kahiji bangsa deungeun datang ngajajah. Kadua ngadu domba antar karajaan. Kakakuasaan pindah ka pangjajah, rahayat katalangsara. Kadua nyieun tingkesan carita. Nyieun tingkesan carita carana sarua jeung nulis pokok-pokok carita. Ngan dina tingkesan carita ditulisna leuwih lengkap tibatan pokok carita. Jadi, membuat tingkesan cerita sama seperti menulis pokok-pokok cerita. Yang membedakannya dalam tingkesan cerita itu ditulis lebih lengkap daripada pokok cerita. Contohna, carita zaman baheula di negara urang loba karajaan anu ngadeg sewang-sewangan. Can ayeuna kesatuan jeung persatuan ngabalukarkeun antara karajaan-karajaan pasea marebutkeun kekuasaan. Nu tungtungna perang antar karajaan teu bisa dihindarkeun. Pokok caritana karajaan ngadeg sewang-sewangan, can aya persatuan jeung kesatuan jeung peperangan antar karajaan. Tingkesan caritana di negara urang loba karajaan anu ngadeg sewang-sewangan. Can ayeuna kesatuan jeung persatuan ngabalukarkeun antara karajaan-karajaan pasea. Perang antar karajaan teu bisa dihindarkeun. Nu katilu, nyusun carita nu tos dibaca. Nyusun carita tina wacana nu tos dibaca tinggal neruskeun tina tingkesan carita anu tos ditulis. Dina nulis tingkesan carita bisa ngungkapkeun kecap-kecap sorangan nurutkeun kana hasil tingkesan carita. Jadi nyusun carita itu adalah pengembangan dari tingkesan carita yang tadi, dan kamu bisa menggunakan bahasa kamu sendiri. Contohnya, pokok carita karajaan ngadeg sewang-sewangan, can aya persatuan jeung satuan jeung peperangan antar karajaan. Tingkesan caritanya, di negara urang loba karajaan anu ngadeg sewang-sewangan, can ayeuna kesatuan jeung persatuan ngabalukarkeun antara karajaan-karajaan pasea. Perang antara karajaan teu bisa dihindarkeun. Nah, susunan caritana nurutkeun carita sejarah di negara urang loba karajaan anu ngadeg sewang-sewangan. Harita mah can aya persatuan jeung kesatuan antar karajaan. Unggal karajaan marebutkeun kekuasaan, nu tungtungna perang antar karajaan aya di mana-mana. Pancen pek nyieun pokok carita, tingkesan carita, sarta susunan carita nurutkeun bahasa hidep.
Kamasuran Karajaan Sunda Galuh kiwari tinggal carita anu tinulis dina prasasti di Astana Gede Kawali nu jumlahna aya 6 prasasti. Lian ti prasasti di Astana Gede Kawali masih aya keneh titinggal sajarah diantarana Punden Brundak, Lumpang Batu, Menhir, sarta makam kuno. Ngan hanjakal utamana dina prasasti teu aya titimangsana. Pokok carita tina paragraf di luhur nyaeta kahiji kamasuran Karajaan Sunda Galuh, kadua titinggal sajarah, katilu dina prasasti teu aya titimangsa. Tingkesan caritana nyaeta kahiji kamasuran Karajaan Sunda Galuh kiwari tinggal carita, dua titinggal sajarah kacida lobana salah sahijina nyaeta prasasti, katilu dina prasasti teu aya titimangsa menyebabkeun urang teu apal iraha dijieuna. Susunan caritana nurutkeun carita sajarah kamasuran Karajaan Sunda Galuh teh kiwari mah tinggal carita. Padahal titinggal sajarah teh kacida lobana. Salah sahijina nyaeta prasasti. Ngan hanjakal dina prasasti kiwari mah teu aya titimangsa nyebabkeun urang teu apal iraha dijieuna. Tugas atau latihan soal untuk hari ini, kerjakan soal evaluasi bab 3 halaman 66 sampai dengan 68. Dikumpulkan, kirim japri kemis ya. Terima kasih. Alhamdulillah materi kangge dinten ayeuna paratos saengse. Mangga lengkapan tugas-tugasna atos dibahas barengan tadi di awal. Kata acan ditutup, urang baca doa, kesarengan saatos diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Hatur nuhun kana perhatianna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.